Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dengat ayana urang neraskeun hanca dongeng neng adah bagian ke-10. Ieu yasana Ki Masram. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa Mang Cecep Gorobacep ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep kanu sanesna. Mudah-mudahan dibalas kasayanana ku Gusti anu Maha Suci, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mangga neng ditampi atur lumayan di kampung mah teu aya nu sae. Sur Juragan Surya Manggala bari neuteup neng adah semunu resepeun pisan. Mangga Pak ditampi, tembal neng adah bari gap kana gelas ajangna. Regot diinum. Kaciri kawas nu gugup rada ngadeg-deg tina bakat tingku era dah dirina teras-terasan teu lesot tina paneuteub Asep Teten. Kumaha Asep, beres ka rumah sakit teh? Juragan Surya Manggala naros bari nyenget surutu Arizona serebung hasupna kaluhur. Beres mama, malih ayeuna oge abdi teh bade teras ka Bandung ngajajabkeun neng adah. Ceuk Asep Teten teu kebat kaburu ditempas ku Juragan Surya Manggala. Saena mah di dieu bae heula sadinten mah keun enjing ka Bandung nya. Hawatos pun biang bilih dedepeun tos lami ngantunkeun rorompok sareng hawatos kanu nuju milarian neng adah satengah nolak. Nu milarian kumaha neng? Asep Teten nanya semunu panasaran sebab piraku neng adah make aya nu neangan kawas ka budak leutik. Nu mawi kedah didongengkeun mah panjang pisan. Abdi teh katalang sara ku jalmi-jalmi nu sarakah mikahayang ka diri abdi. Neng adah nyaritana bari ngalimba ras inget ka nasib anu keur meunang cocoba hirup sangsara katindih ku kasedih katambah ku katunggaraan nu taya euih-euihna pisan. Bapa mah jadi penasaran, coba terangkeun kumaha sareng naon anu tumiba ka salira teh? Sur Juragan Surya Manggala. Darak-dak ku neng adah nyaritakeun pangalamanana ti mimiti dipikahayang ku Juragan Pandi. Terus dirina dipaling ku Den Komar pada marebutkeun ku sararea nya nepi ka salamet bisa lolos. Akhirna katabrak ku Asep Teten nu ngabarandungan milu kagagas mangkarunyakeun mangwatirkeun ka neng adah. Komo Asep Teten mah mani ngadeg-deg amek ka jalma-jalma nu geus rek nyacampah neng adah tina hatena timbul kahayang nu bener-bener bersifat prikemanusiaan, aya niat rek nulungan neng adah rek nyelametkeun tina gangguan jelema-jelema durjana. Ayeuna neng sing tenang, ulah seueur teuing emutan. Engkang sadia kanggo ngabela sanaos kedah narohkeun nyawa engkang. Ikhlas teu janten pamengan. Kumargi kitu kumaha kinten-kintena neng kersa upami kangge saheulaanan ninggih di dieu. Asep Teten nembongkeun kahadean. Leres neng supados aman margi sanaos mulih deui ka Bandung oge. Ari jalma nu niat jahatna teu acan insap mah tangtos teras-terasan ngaganggu. Sugan ari di dieu mah aman tiasa dijagi. Sur Juragan Surya Manggala mairan. Neng adah ngahulang mikir-mikir pijalaneun sanggeus dipikir dibulak-balik. Neng adah gilig nurut ka Asep Teten. Ari nu jadi alasan lain ku hayang ditulung-tulungan teuing
tapi hayang unggal poe panggih jeung Asep Teten. Dumeh hatena geus katarik berat lamun kudu pajauh cinta munggaran dirina kacida gedena. Ngagedur kaduruku seuneu batara asmara ngalentab-lentab kanu sakujur awak. Geus teu beunang di kumaha-kumaha deui. Singkatna carita Neng Adah ti semet poe harita terus matuh cicing di imah Asep Teten, unggal poe panggih, unggal jam ngobrol, boboh nambah rapat hubungan. Duanana geus teu ngarasa asa-asa deui, tapi sanajan kitu oge teu ieuh jadi kamalinaan. Dina pergaulan tetep silih ajenan, silih hormat pada ngajaga kahormatan masing-masing. Atuh Juragan Surya Manggala beuki resepeun tambah nyaah ka Neng Adah teu beda ti ka nyaah kolot ka anak pribadi. Malikan carita Den Komar jeung Mbah Aja tisaprak ditinggalkeun ku Neng Adah, duanana terus kukurilingan neangan, unggal kota didatangan, unggal kampung dipapai, tapi tetep Neng Adah teu kapanggih. Akhirna Den Komar pondok pangharapan, unggal poe ngarahuh kawas nu nyeri huntu, teu puguh cagap teu ngeunah cicing, da pikiran kumalayang bae. Ingat ka Neng Adah. Rupa Neng Adah teu bisa dipopohokeun da teu woleh kabayangkeun, asa ngalangkang nembongan hareupeunana. Harita Den Komar keur diuk handapeun tangkal kai hareupeun imah Mbah Aja ngalamun nyipta-nyipta Neng Adah anu geus lawas ninggalkeun. Bibirna kunyam-kunyam nyambat Neng Adah teu beda ti nu gelo anu keur noroweco sorangan. Duh, Adah, geulis jungjunan Kang, na aku tega teuing ngantunkeun. Ayeuna engkang sangsara sorangan, keung cuang ciung sorangan. Duh Adah, di mana ayeuna salira teh sing hawatos Kang. Tobat Gusti, mugi Gusti nulungan ka abdi. Ya abdi tos teu kiat hoyong tepang sedang dipicang cam. Aduh Gusti, Adah, ceuk Den Komar bari reupeurem. Hate ngalengis cerik ngajerit maratan langit, ngeceak maratan jagat. Nyeri nyeletit sedih, perih ku ditinggalkeun Neng Adah. Sedih asa kalengitan ku mustika anu kacida di dama-damana. Keur kitu torojol Mbah Aja nyamperkeun kaluar, hatena ngahlas mangkarunyakeun mangwatirkeun ka muridna. Gek diuk gigireun Den Komar ret ngareret terus nyarita semunu ngageuri. Kunaon Mar, ngalamun bae? Geus atuh tong dipikiran teuing. Abah oge lain teu karunya, ngan kumaha ti heula geus ngabantu, tapi hasilna kieu. Kon sabarkeun, gedekeun hate. Ulah dipake pikir bisa jadi mata kana awak. Kumaha tuh Bah, da teu tiasa dibangbalerkeun. Unggal jam tiap menit, Neng Adah teras kacipta. Duka kumaha hate teh, teu boleh ngait ka anjeunna. Wengi teu tiasa kulem, siang teu raos neda teh, nyaan. Abdi rumaos tos kaedanan, moal tiasa kagentosan deui ku nu sanes. Saya abdi nemahan pati upami kedah kangge saterasna kieu mah, ceuk Den Komar ngalengis matak pikarunyaeun. Ari kahayang Komar ayeuna rek kumaha, pegeur bejakeun. Abah ngan saukur nganteur ngajujurkeun. Mbah Aja mere hate ka Den Komar. Teu aya deui kahoyong sareng cita-cita, iwal teh hoyong kalaksanakeun. Tiasa ngahiji sareng Neng Adah, sanaos kedah narohkeun nyawa oge, teu panasaran. Ari kahoyong tos kalaksanakeun mah, tak kitu Abah, kahoyong abdi teh. Mbah Aja ngaruk bingung ku panceg-pancegna kahayang Den Komar, teu sangka keukeuh menteng ka Neng Adah. Ari ayeuna mah leuwih hese deui ngakalanana. Lang pikir Mbah Aja muter neangan pijalaneun nu baris mawa hasil bisa maling deui Neng Adah, tapi sanajan mikir ulang oge, Mbah Aja teu manggihan jalan nu hade nu bisa maling kalayan salamet, teu kanyahoan ku batur. Saperti teu heula, kapaksa kudu make kekerasan, kudu wani naruhkeun nyawa ngalawan Den Bubun. Berat kahayang keukeuh kitu teh. Ayeuna rek nyusul-nyusul ka mana da can puguh Neng Adah balik deui ka Bandung. Boa sasab teu bisa balik, jeung lamun nya oge geus aya di Bandung. Tangtu rada hese ngakalanana, sabab pasti Neng Adah dijaga keras, ditalingakeun pisan ku kolot-kolotna. Mbah Aja kawas nu hariwang ari kudu terang-terangan ngarebut Neng Adah mah. Saakal-akalna bae Abah,
pokoknya mah urang salametnya hasil pamaksudan. Memang hari kahayang mah kitu, tapi lamun yang ada geus aya di Bandung, urang moal bisa model ti heula, geus pasti kudu adu hareupan jeung Den Bubun. Teu jadi pamengan, abdi sangga mengalayanan pantar si Bubun mah. Memang ti payun abdi kawiwirangan, tapi ayeuna mah asa pira aku kudu jadi pacundang ku pantar kitu mah. Den Komar teuneng ludeung eueuh kasieun. Hatena ge toh pati jiwa raga pikeun bisa maling deui Neng Adah, ulah boro di halangan ku sorangan, dalah disingsieunnan ku 100 urang jago-jago silat oge dirina moal rek mundur tina ku panasaran hayang ka Neng Adah. Rasa asmarana geus ngagedur ngelehkeun rasa sieun jeung kahariwang. Jadi rek keukeuh maling deui Neng Adah, ba aja hayang yakin pisan. Leres bah, tembal Den Komar pasti. Nyari kitu mah abah ngan saukur ngantor rek iraha indit ka Bandung. Upami tiasa mah ayeuna oge sae, ceuk Den Komar bari jung nangtung ret neuteup ka Bah Aja siga nu ngajak indit harita. Bah Aja surti gancang cengkat koloyong duanana ka imah rek salin heula pakean. Tekung si Lila geus kaluar deui, langsung kalebah rek nyokot heula mobil anu ditenden di pancuran awi. Teka caturkeun di jalana Den Komar jeung Bah Aja geus datang ka Bandung. Reg mobil eureun di palebah situ Aksan, megat nu ngaliwat sugan bae panggih deui jeung Neng Adah kawas mimiti. Jam 3 anu diarep-arep teu katingali ngaliwat, teh bae Bah Aja boga sangkaan boha Neng Adah teh terus cilaka sasab di jalan teu bisa balik. Ret ka Den Komar pok nyarita semunu haroream Pondok Pangharepan. Sigana macan balik ka dieu, sasab di jalan meureun, gerahayu urang tanyakeun ka urang dieu. Den Komar teu loba carita jut turun nuturkeun Bah Aja kabeneran di palebah cangkring aya nu keur ngadaweung. Gancang ku Bah Aja disampeurkeun terus ditanya sugan jeung sugan nyahun bisa mere katerangan perihal Neng Adah. Punten Nun, bade tumaros. Mangga bade naroskeun naon Bapak teh? Dupi Neng Adah teh palih mananya? Cuk Bah Aja teu sabar. Neng Adah putrana Juragan Karmita sanes, ditanya Malik nanya. Leres eta, tembal Den Komar nganyakeun. Palih kidul beumina mah mung ayeuna anjeunna nuju teu aya, ti saprak aya nu ngiwat dugi ka ayeuna teu acan mulih deui duka ka mana-mana mah. Janten teu acan aya wartos, hawatos teuing. Bah Aja nyarita kawas nu nya. Sawios atuh harita aya mah hatur nuhun, ceuk Den Komar beri terus muru mobilna. Hatena bingung kudu ka mana neangan Neng Adah, ngarahuh bari ku kulutus. Kumaha Mar, rek balik bae? Mulih bah, tangtos Neng Adah kasasar, tos pasti teu bisa wangsul. Janten sangkaan abdi mah masih aya di daerah Sumedang. Den Komar siga nu yakin, celak deui diuk hareupeun setir ari Bah Aja diuk di tukang geleser maju ninggalkeun situ Aksan rek balik deui ka Sumedang. Kabeneran harita teh Den Bubun jeung si Aben kakara nepi ka Bandung di pelebah parapatan Pasar Andir. Di pelebah parapatan Pasar Andir mareuntas ka sisi beh kidul, dak dumadak make rekat tubruk sang supir ambek ku kulutus keur mah lieur mikiran Neng Adah, katambah menang gangguan atuh korowok nyarekan ka si Aben. Teu ngadalae teuing mentas teh sia, ceuk Den Komar bari ngeureunkeun mobilna persis gigireun Den Bubun jeung si Aben. Anjeun nu teu ningali teh mah nyaho aya nu mentas ngajalankeun teu jeung pikiran, napang rasa teh jalan sorangan. Tembal si Aben ngarasa teu ngeunah dicarekan ku deungeun-deungeun. Padahal dirina mah teu salah, sidik nu salah mah mobil nu ngajalankeun teu jeung aturan. Mepet ka sisi kidul siga nu ngahajar rek nabrak. Tapi Den Komar teu tarima salah. Kalah terus kaluar ngalejeg bari pok deui nyarita rada kasar, matak nyentuh garasana kana hate si Aben. Wani-wani sia ngalawan, pangkat naon sia teh ha? Si galandangan teh. Anjeun teu perlu nyarita kasar, bari sanajan bener kuring jelema hina. Anjeun teu perlu ngahina.
Nah moal era lamun diwiwirang kukuring cek si Aben maneh ngalah para ambak ngagedur tengenah dihina ku jelema nu anyar pinanggih. Tos ulah kata terasan isin atau kuno sanes sedang moal aya gunana urang riributan soal alit urang kudu silih hampura mangga bilih saderek aya kaperyogian mah geda teraskeun ulah ngagogo nafsu da cilaka oge teu jadi mangga geda lajengkeun dan bubun nahan nyaritana leuleuy siga nu teu aya kaambak padahal hatena mah mentegeg sabab nyarekan si Aben sarua jeung nyarekan dirina sarua teu ngeunah ngan Den Bubun masih keneh nahan amarahna. Teu perlu mapagahan nyingkah ulang halangan bisa kababawa tempas Den Komar beuki kerang. Teu boga curiga yen keur adu hareupan jeung jelema nu ngawiwirang dirina kitu deui Den Bubun jeung si Aben teu boga sangkaan yen eta teh jelema nu geus ngaruksak kana kaayaan rumah tanggana lamun nyaho geus pasti Den Bubun moal rek diajak ngobrol heula beureun ujug-ujug ditampiling mah. Kababawa naonna da anjeun teh rek ngayakeun kekerasan Den Bubun mimiti nafsu nyel kaambakna bijil ret ngareret ka Den Komar nembongkeun ka teu panujuan dumeh Den Komar teu beunang di leuleuyan. Ari bah aja gancang turun nyamperkeun hatena ngarasa hariwang bisi Den Komar terus ribut atuh Den Komar asa dihatean kurowok deui nyentak panonna molotot siga ucing rek ngerakab beurit. Minggir sia cek Den Komar bari nyingkirkeun Den Bubun tapi Den Bubun tetep teu daek ingkah tenang pisan siga nu eueuh kasieun. Naon ieu teh Mar? Ulah diajak nyarita jelema bandel mah. Cek bah aja kalah ngaluluguan abong kena geus pagawean kana riributan sanajan di lembur batur oge teu era rasana aing jago moal aya nu bisa ngungkulan padahal can puguh da jelema mah aya apes jeung jaya teu dijago teu dinubodo ari kara apes mah tetep bae apes moal panggih jeung kajayaan. Dua pihakna geus pada ngagugu nafsu tapi untung kaburu dipisah kuno araya didinya atuh Den Komar ngan bati ngarahuh ku kulutus holoyong ninggalkeun Den Bubun asup kana mobilna geleser mobil maju. Ari Den Bubun jeung si Aben terus kakulonkeun rek balik heula ka Cibuntu bari mawa hate nu hanjelu dumeh neng Adah anu keur diteanganana teu bisa kapanggih malah eueuh laratan-laratanana acan plangles siga nu moal kapanggih deui. Aya bae dasar jelema cek Den Bubun bari mesem hayang seri ku kalakuan Den Komar untung sakitu oge aya nu misah lamun henteu geus pasti ngajadikeun galungan merebutkeun balung tanpa eusi anu eueuh pisan paedahna. Jalmi teu eling eta mah Den asa aing meureun da lamun dijekuk teh kacipta moal bisa udang deui hanjakal make aya nu misah. Si Aben mahiran nyaritana bari pepeta siga nu nguntup pisan sanggup ngarubuhkeun Den Komar. Apal henteu ka jalmana? Dukanya asa-asa moal kitu jalmi nu ti payun bade ngiwat juragan istri mah siga-sigana mah sarimbag pisan Den. Leres sarimbag Den tembal si Aben bari nginget-nginget kana rupa jeung dedegan Den Komar. Ras ingat ka jaman katukang waktu neng Ipah aya nu maksa rek dibawa kabur dirina masih keneh ingat. Teu boga kacurigaan boha nu bieu teh jelemana nu ti heula maksa neng Ipah teh lang pikir si Aben muter sangkaanana beuki yakin yen eta Den Komar anu keur diteanganana. Nya Ben siga-sigana mah hanjakal bieu teu ditanyakeun ayeuna mah meureun geus jauh nyusulna susah deui neanganana cek Den Bubun semunu ngarasa kaduhung pedah bieu teu ditanya heula. Gampil Den urang susul bae ka lembur pasti kapendak sareng abdi yakin neng Adah oge dicanda ku manehna cek si Aben siga nu yakin pisan. Bisa jadi Ben Den Bubun rada marah mai harepanana pikeun neangan neng Adah timbul deui atuh teu loba carita deui gancang Den Bubun megat beca muru ka setan plat oplet maksudna rek terus ka Sumedang nyusul Den Komar. Di mana cenah di Sumedangna teh lain di Gunung Payung teh leres di dieu nya tapi ayeuna mah pasti di lemburna di Pancuran Awi apan ti payun oge teu araya. Cek si Aben ngadeg-deg dumeh rek diadu hareupan
jeung jelema-jelema anu kasebut jago. Nganden Bubun anu tenang teh sabab yakin dirina baris bisa ngarubuhkeun Mbah Aja, baris aya dina kaunggulan da dirina aya dina bebeneran. Tunda heula carita Den Bubun malikan deui ka Neng Adah jeung Asep Teten dina waktu harita. Neng Adah keur teu puguh rasa hate gegebegan marmir siga nu geus meunang wirasat goreng gawe huleng jentul. Ngalamun terus ras ingat kana kajadian ka tukang sakabeh nu geus kaalamanana ngalangkang narembongan. Koloyong Neng Adah kaluar ti kamarna diuk ditepas rek ngadon ngabang brangkeun hate, tapi sanajan kitu oge tetep teu kabang balerkeun hate kalah beuki ngarakacak Paur jeung hariwang. Tuleh gegebegan ngeluk tungkul bari narawang zaman anu katukang, ras ingat dirina geus diperebutkeun. Pada mikahayang nepi ka abak jadi sangsara balangsak, untung panggih jeung Asep Teten. Sasat jelema nu satia tur wani bumela ka dirina, lamun teu tangtu dirina jadi korban kasarakahan jelema-jelema durjana. Duh Gusti, mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Mugi sing ditebihkeun tina balai, dicaketkeun kana kasalametan. Ceuk gerentas hate Neng Adah melas meuli sasambat kanu kawasa nunuhun ka Yang Agung sangkan dipaparin kasalametan. Keur kitu kolotrak pantomuka si horeng Asep Teten kaluar, ret ngareret ka Neng Adah, gek diuk gigireunana sakedapan mah jerempe teu nyararita. Tekung siri lapok Asep Teten nyarita beri netep semunu gegetna keran. Kunaon katinggalna teh sapertos nu nguyung, nah nuju teu raraos salira. Neng Adah teu nembalan kalah ret melik netep ka ciri paroman teu pati berag, nyeh maksakeun imut nyumputkeun semu sangkan ulah katohyan ku Asep Teten. Meni reuwas engkang mah, ceuk Neng Adah bari ngadilak semunu ogo. Awatos teuing atuh. Hapunten bae jungjunan, tembal Asep Teten nyaritana dibarungku seri leutik wubuh nambah nyari matak nari kana ati. Ah teu aya hampura. Neng Adah ngabalieur siga nu nya ambak. Miceun beungeut nu kangen Asep Teten ari Asep Teten teh ieu jadi ambak. Da yakin Neng Adah teh lain ngabalieur ngewa, tapi ngabalieur hayang heureuy atuh Asep Teten mesem ragamang leungeunna kana tak-tak Neng Adah. Kap dicekal, lalaunan dibalikeun teuing kunaon Neng Adah kalah siga nu bunga dicekalan ku Asep Teten teh. Neng Adah saeutik-eutik malik nying hareup panonna meletet sayu kawas nu tunduh, ret netep namplokeun katresnan hatena dua tetep padu pada nembongkeun ka asih jeung kagegetna. Sirih kelet ngadu imut teu karasa hate mah deg-degan awak ngaleper beungeut ruy-ray ting sariak sakujur badan. Komo Asep Teten mah kawas capek nutas digawe, napas oge reng haperanjung leungeun pageuh ti pepereket kawas nu gregeteun. Neng, ceuk Asep Teten harosos leungeunna teu lesot tina tak-tak Neng Adah. Neng Adah teu gancang nembalan kala terus netep beuki antep pisan atuh Asep Teten beuki dagdigdug. Jajantung kada saratug asa aya nu ngendeurkeun, teu puguh rasa samar pola kawas nu geumpeur manggih kasieun. Neng, ceuk Asep Teten sakali deui. Duka abdi mah sanes Neng, tembal Neng Adah bari terus tungkul. Kedah nyebat kumaha atuh engkang teh. Asep Teten ngalesotkeun Neng Adah hatena ngarasa heran, teu ngarti naon maksud Neng Adah anu sabenerna. Teu tiasa nyebat ngaran, ceuk Neng Adah bari ngareret malengpeng ku kelet. Hate Asep Teten ngeleper teuing kunaon namun direret ku Neng Adah sok terus kontak siga nu kasetrum samar pola samar rampa ku kurayeun. Nah alim kitu disebat Neng. Alim da sanes neneng, abdi mah sanes katurunan menak, estu cacah kuricakan nu teu aya hargana pisan. Janten isieun aya nu nyebat Neng teh. Komo ku engkang mah abdi teh teu suka pisan, henteu nampi. Teu kenging nyarios kitu Neng. Ayeuna mah teu aya menak, teu aya cacah, sadayana sami makhluk pangeran. Teu aya beunghar, teu aya miskin. Kitu deui dina leresan ieu. Sadayana hak pribadi teu kahalangan ku harta darajat. Engkang miasih kasalira tos wajar moal aya nu tiasa nyaram sanaos sepuh pribadi. Kitu deui Neng, ulah ngaraos isin atanapi karagok. Bebaskeun da moal aya nu bade ngawonkeun.
sing percanten ka engkang tembal Asep teten daria pisan. Kahartos alirelesan eta mah mung abdi alim disebat Neng mergi karawasna asa naringnang sareng kirang sae ari engkang nyebat Neng mah. Janten hoyong disebat saha atuh piraku ari kedah nyebat nami mah. Henteu piraku dasa kedahna ceuk Neng Adah bari jungceng katrek terus keluar. Tapi ku Asep teten gancang dicekelan bari ditetep antep pisan. Neng Adah ngareret dua tetep padu deui nyeh dua nana imut. Kaciri Asep teten rada ngadeg-deg dumeh kakara nyekel Neng Adah kakara harita deui patarema leungeun. Ayeuna mah karasana beuki nikmat awak ting seredet. Getih asa ngagolak panas kadudu ku seuneu batara asmara. Bade ka mana Adah teh tos calik di dieu sareng engkang. Bade aya naon atuh engkang teh ceuk Neng Adah bari gek diuk deui dasar keur gemper. Diuk teu ningali heula hayoh nindihan Asep teten atuh Asep teten asa manggih kasempetan kop cangkeng Neng Adah dicekel ku duanana. Tekengeng kieu atuh Kang isin bisi aya nu ngalangkung bangornya. Bongan Adah make hayang dilahun ceuk Asep teten seuri semundu bungaheun. Neng Adah teu dilesotkeun terus ditangkep ti papereket gregeteun. Saha nu hayang dilahun? Kitunya pamegat mah manigareundreung. Geuning kalah calik dina lahunan sanes hoyong dilahun ari nu kitu teh. Teu aya ceuk Neng Adah bari ngalesotkeun leungeun Asep teten nu meulit dina cangkengna. Ngoleset diuk ka handap parendeng kawas tadi Asep teten neureuy ciduh sigana mah hanjakal. Ret ngareret nyeh seuri diuk nangis ngadeukeutan tel paantel seblak Asep teten nyeblak. Bibir kumetap dumeh padu jeung imbit nu sakitu demplona. Imbit nu bisa ngajadikeun dirina olohok bengong. Imbit nu boga daya panarik nu teu bisa leungit tina hate Asep teten tetep kacipta kabayangkeun teu bisa dipopohokeun. Tas bilih sohor ceuk Neng Adah bari ngabalieur. Hatena ngarasa era dumeh geus diuk dina lahunan Asep teten tapi satukangeun ka erana aya oge kasugemaanana. Teuing kunaon ka Asep teten teu wani ngambek sanajan ditangkep oge kalah siga nu pasrah. Malah lamun teu era mah meureun hayang terus dina lahunan. Mending oge sohor ambe seueur anu terang. Bari bin ulah ngagoda bae. Abi mah keur teu raraos ceuk Neng Adah bari anteng neuteup ka jalan. Nyerangkeun nu lalar liwat hatena kagagas ras inget waktu keur di Cibuntu sok ngadawung ditepas bari nyulam. Waas nineung kumpul jeung kulawarga ari ayeuna jauh cicing di lembur batur ngadon nyalindung nyangsangkeun badan. Siga pisan jelema anu teu diurus ku kolot. Nyeri hate Neng Adah jumerit inget ka indung bapa. Kacipta bisa kumaheun teuing bungahna lamun riung bungpulung deui teh. Sakedapan Neng Adah ngumbar lamunan jorojoy aya niat rek balik kolebat rupa juragan Karmita ngolebat nembongan ngahiap-hiap ka dirina. Direungeuh Neng Adah kitu teh Asep teten ngarasa heran kunaon Neng Adah bet jadi nguyung dadak-dadakan padahal bieu mah suka seuri pinuh ku kabungah atuh Asep teten jadi penasaran. Pok nanya hayang nyaho naon nu jadi marga lantaranana. Kunaon dah sapertos nu ngalamun nah aya nu diemutkeun atawa bendo padaku kalancangan engkang dieu. Bilih leres mugi Adah kersa ngahapunten rumaos engkang tos kumawantun kasalira. Hapunten Jungjunan engkang hapunten. Duh engkang omat ulah gaduh sangkian awon. Abdi henteu bendo henteu cua tobat abdi teu pisan-pisan engkang. Tembal Neng Adah teu kebat kaburu ditempas ku Asep teten. Kunaon atuh ari sanes bendo mah bet janten ngalamun. Engkang abdi teh emut kapun bapa hoyong wangsul engkang ceuk Neng Adah nyaritana ngalimba. Cipanon nyalangkrung teu kuat nahan hate nu keur nandangan kasedih ras ka nasib diri anu keur aya dina cocoba jauh ti indung anggang ti bapa. Janten Adah teh hoyong mulih. Asep teten ngaranjug rowas dumeh teu sangka luas ninggalkeun hate ngahruk
berat ari kudu papisah mah mangkaning balik ka Bandung hese lamun hayang panggih matak capek lamun hayang panggih matak capek mun rek nepungan muhun Kang hoyong pendak heula sareng pun Bapak hawatos bilih dedepeun saureng Kang mah saeng ke bae tos beres supados aman moal aya deui gangguan ayeuna mah tang tos dan Komar masih keneh milarian boa ayeuna oge tos ka Bandung cek Asep teten siga nu nyingsieunan sangkan Neng Adah daek sabar nungguan sawios abi mah bade ludeung sareng piraku dan Komar wantun karorompok mah sieuneun atuh ku Kang Bubun dati payun oge waktos di Jakarta dan Komar tos diwarah ku Kang Bubun dugi ka ngabecir lumpat lamun ayeuna wantuneun deui tos tangtos moal aya hampurana janten ku kituna abi bade mios ayeuna bae mumpung siang keneh punten bae Engkang abi sanes tega tobat teu pisan-pisan sami bae abdi oge sapertos Engkang teu kiat upami patebih daha teh teu weleh nyantel ati teu weleh ngait ti ngawitan tepang abdi tos ka Bandang duh Engkang kumaha atuh abdi teh cek Neng Adah bari gabrug nyuuh dina dada Asep teten segruk cerik semunu kanyerian waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.